Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Ternyata begitu ku urang diteliti, horenganan jelema nu panghebat-hebatna teh lain jelema anu berjibaku, lain jelema anu hulu jadi suku-suku jadi hulu, lain anu berenang-renang ke tepian, lain anu berakit-rakit daun, lain anu memeras tenaga, nu berhasil teh horenganan setelah diteliti mah jelema pamalesan. Nu hebat teh jelema pamalesan. Aya ulah dirimpak nu pamalesan. Hah? Lo ngomong atuh sia. Nu hebat teh horeng jelema pamalesan. Dele jelema anu digawena ti jam genep datang ka jam genep deui cek urang Bandung teh mah ti mimiti dur subuh datang ka jedar magrib di sawah bae teu bogana naon, nu berangkat ti isuk balik sore di pabrik hutang nu gede, berangkat ke balai desa ayo geura jadi sekretaris jalurah naga emang sarugi jante nu sarugi teh horenganan ye dirimpak teh jelema anu pamalesan nu tiloka mamana di dia aya di dia nunggu sekolot tadi make sorban teh sakara Haji Memi pamalesan eta kan jelema tiloka mamana cicing bae di imah mobilna loba ji sawahna loba sanajan geus dijarual kuari atuh hitung-hitunganana ulanana tuh tah lain eta males teh maksudna teu loba cagak teu loba cahak teu loba cabak males eta jelema hebat. Lamun jelema sugih haju loba gawe sugih dagangna bebeneran sugih bisnisna nyaan teu kaci tabakos kitu ieu mah cicing bae ka mamana henteu cicing males tapi sugih ieu mah hebat heran kan aya di dieu ge kula menyaho jasa dirimpak ti loka mamana tapi sugih ngabedul lain kene lain urusan anak ka dieu mah lain urusan harta urusan pondok pesantren. Jelema nu hebat eta jelema nu ngedul, jelema nu males. Lamun kiai loba pagawean teu hebat, nya jadi kiai nya dagang dah kuyai tama kos itu teu hebat jadi kiai bisnis nu geus gambalaya kuari lambalaya tak kiai ruruntuk bisnis ya jadi kiai haju kadituna jadi tukang ceramah ulah tulak cilik atuh sia biasa bae sih maksudnya teu hebat teu biasa bae teh bah. Jadi kiai nu hebat mah kiai anu ngedul, kiai nu ngaringkuk, kiai anu malas. Mantak ayalah pepatah internasional, menggapai apa saja
tanpa mengerjakan apa-apa. Ye, eta teh internasional teh. Inggris ngan di Indonesia kan kukula. Coba cenah ke Inggris kan, ke bangke. Ke aing waktuna mah Inggris lah. Tah menggapai segala apa saja atau menggapai apa-apa tanpa mengerjakan apa-apa. Iyalah orang yang paling istimewa. Setelah diteliti di berbagai benua, Amerika, Eropa, Australia, Asia, eta nu paling hebat adalah jelema nu teu pernah begaweana naon, berhasil, istimewa. Tuh dibantak lamun urang boga anak ngedul hebat. Iya hebat tuh. Bantak lamun urang boga santri ngerdul enggak mantep. Calon berarti guys. Ternyata horeganan eta teh bahasa wali. Menggapai segala apa saja tanpa mengerjakan apa-apa. Orang akan berhasil sebab henteu kaganggu. Ketika jelema ngagegeh pondok pesantren, bagi duanya na jeung bisnis, aya bisnisan, otakna henteu murni ka Allah. Ngajegang teu ngusuk kitu teh. Lamun kiainya jadi kiai, jadi pemerintahan ngajegang. Awewe ngajegang bagus, coba sih ieu. Urang neuleuh awewe ngajegang, atuh mantap. Tapi neuleuh si ieu mah ngajegang, waduh, ieu mah bangotong tolong. Nah, iyalah ternyata horeganan bahasa anu luar biasa. Ulah ngayakeun kegiatan nanaon sehingga hiji be ulah boga pagawean salianti ka Allah. Eta karek jelema berhasil. Nah, lamun urang nyekel pondok pesantren haju loba cahak ka dituna lain ka Allah, tunggu kehancuranana. Tunggu kehancuranana. Lain sekedar sebuah bangunan, lain sekedar sebuah organisasi, lain sekedar jaringan-jaringan. Tetapi pondok pesantren mah ieu ngawungkulkeun diri ka Gusti Allah, bawa muridna ka Allah supaya warauheun ka Allah. Ketika jelema geus wauh ka Allah, deuk aya corona, deuk aya korola, tenang. Tenang eueuh masalah teh mah. Sebab kabeh ge lamun geus wauh ka Allah mah moal aya nu kaluar ti aturan Allah, tenang kabeh. Urang boga pamajikan, urangna kasep, pamajikanana hideung nang di Allah. Henteu kudu riweuh-riweuh. Urangna jore, pamajikanna jore, anak korban, masalah. Atuh kasep ti mana atuh? Bapana jore, indungna jore. Bukan maksudna menang ti Allah, tenang. Ya Allah, ya Rabb. Nah, mun urang nempo silsilah tina silsilah thariqah aya hiji jelema ngaranna Muhammad Hattak. Eta nya nama teu boga pagaweana naon, studi ngaji be. Jeung ngaji ge jaraba sakahayangnyana, sakasampeurna, tetapi masya Allah dengan keikhlasan dirina muridna barisa ngaji tur jaradi solihin belah dituna jadi wali-wali Allah. Padahal ngaji malah teu diaranggap urang lembur. Kabelah dieuna manehanana katingalina teh bangun cumplang-campling. Cumplang-campling teh artina atuh teu gaul jeung jelema kumaha. Diajak bisnis sekedar seri, diajak berorganisasi sekedar senyum, diajak urusan-urusan dunia nyana mangan sakadar dadah-dadah bae
sebab boga keyakinanana ka Gusti Allah lobala nu mencemoho ka manehanana. Kiai kos kitu mah kurang gaul atau perjuangan tam komo usum kuari mah negara keur kieu mah nya cicing bae padahal mah loba bagian-bagianana bergerak nu di organisasi maju, bergerak nu di dunia maju, nu di modern silakan. Tetapi kiai ahli Allah mah doa. Jadi mah tengah penting teh budak ngadoa sorangan. Tilok mau batur jeung teu neuleuh cau nya mah ngadoana ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan gaji pendek ku galede kita doa teh. Paling ngejak kalau kunaon cenah mah ku galede lah geus manfaatna. Duh. Iyalah terlupakan. Aya hamba-hamba Allah anu dipake ka cinta ku Gusti Allah, anu sekitarna tidak pernah mentolerir, tetapi hamba-hamba Allah tersebut teh dipake ka cinta ku Gusti Allah, makhluk langit malaikat kabeh ningali mun teh mah sapulau Jawa nu dideuleunan si eta hungkul deuk kumaha coba nu sejenna mah ngan sakadar lah biasa-biasa bae terlupakan urang ku hadis eta. Aya hamba Allah anu dicintai ku Gusti Allah padahal sekeliling nama mencemooh tapi nyana dicintai ku Gusti Allah teu apaleun masyarakat teh manehanana hebat lantaran teu boga kegiatan nyawa teu dagang teu aya dahar gembul. Nah iyalah paling hebat eta jelema anu teu boga kegiatan. Tah jadi kiai haju bisnis biasa, jadi kiai dagang biasa, jadi kiai haju manggung biasa, jadi kiai berorganisasi biasa tamanyan kegiatan. Coba ge jadi kiai ulah ka mamana cicing magahan santri paling ka pamajikan kanyawan-kanyawan pamajikan reuneuh deui tah eta cicing mahal sanu kuat kos kitu tah nu kuat teh kos kitu cenah kiai eta daharna kumaha tah mulai tah haju geus caritakeun daharna kumaha teu percaya ka maha kawasa Allah, teu percaya teu boga kayakinan eta jadi kiai bae kurang kayakinan atuh komo santrina geus yakin ka Gusti Allah pokona kajen ku kumaha ge geus kumaha cak Allah moal datang ka teu dahar moal dina teu daharna paling pae. Siapa eta kos kitu na nyeri cenah tah ieu mah datang teh terus we madahanana ibadah magahan ngaji mah teu hebat-hebat eta bae nu tadi teh ngaranna ge pesantren hijaiyah ieu atuh eja-ejahan bae paling datang ka Ago Ogin doang ieu geus we deui. Kabelah dieuna nyana berangkat aya ondangan ka muridna kudu naik parahu barang berangkat naik parahu di tengah-tengah keur naik parahu aya muridna nu paeh di parahu kabeh kaget jangan mah teu kaget kabehan bingung ieu cenah kudu kumaha teu kumaha urusan bae urusan teh maksud aku hayu bae urusan diurusan di pandian di luhur parahu terus di pandian terus dibungkus aya salateun pelebah endek dikuburkan dibalangkeun aya di parahu begitu dek dibalangkeun saya kira teu kudu dibalangkeun lah kubur bae kubur di mana nguburna kiai kira teh sok macem-macem bae kubur lah cakena teh kubur kudu di darat iyalah cakena darat di darat kan jauh keneh peureum coba peureum kabehan kunaon parahu ngalelep ka handap eta cai nyingrai kabeh set aya di handap gali cakena kuburan eta muridna kabeh kaget lain ngagali kuburan kararieu bae
isi cekian orang kalelep teh moal ya. Langsung tinggali kuburannya, kubur kan, beres kubur, talkin, beres talkin, selesai kan, selesai, naik deh ke parahu, cai aya deui, prek kaluhur, masya Allah, eta karak jelema hebat, tak kehebatan manehanana teh kulantaran teu loba gawe. Ketika jelema loba gawe moal boga kaistimewaan seperti eta, jelema anu teu boga pagawean salian ka Allah karak seperti eta. Lamun urang nyaritakeun guru-guru urang nu bara heula ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, anu ditembak ngebul, udah seret ke masalah dan lain sebagainya, eta teh jelema nu teu boga kahayang hiji be Allah. Ketika kuari loba kahayang nu di organisasi, nu di pemerintahan, anu di pondok pesantren, ieu buktina kos kieu. Lain nu pinter, lain nu hebat, loba teuing kahayang. Mulai geus kuari mah ji ieu pondok sing hade ieu kuari santrina ulah loba kahayang. Kajen aya entena mah. Tuh wana kos kitu atuh. Ulah loba kahayang. Nah ieu teh kula jaritakeun hese. Jadi kiai ulah loba kahayang. Jadi aya Ki Nurjaya teh. Ki Nurjaya aya tah ngaji malam Salasa malam Jumat. Kahayangna masyaallah teu meunang leuleuk kebo. Teu meunang leuleuk sapi aju ditawar bae kunyana mun akur hargana dibeuli mun teu akur ditungtun bae. Kiai si kos kitu heran aing mah. Loba kahayang. Urang neangan kiai nu ulah loba kahayang. Cara guru-guru urang baheula. Kiai Prawira guru Abah di Sekong nu mantak hebat muridna jara di kiai tuh Ki Muhyiddin tuh Ki Usman eta Ki Abdullah murid-muridna jara di kiai saantero Tangerang Serang Pandeglang kiaina andieu teu loba kahayang cicing abuya nu mantak hebat baheula di penjara nyana zaman petilu lantaran kudu bae asup ka Golkar manehanana tetep bae embung akhirnya kan di penjara. Tapi kunaon atuh di penjara aya di imahna aya. Masya Allah. Ieu geus sarua. Aya di imah aya di kontrakan aya. Atuh teh menyayap ngaranna geus kitu mah. Nyasab. Lah iyalah. Jadi sekali deui menggapai segala apa saja tanpa mengerjakan apa-apa. Itulah orang yang paling hebat. Ternyata lain baik di Indonesia, horegan di Amerika ge sarua, di India sarua, orang yang tidak pernah mengerjakan apa-apa, orang yang sangat berhasil. Nah, tentunya henteu babari kikituan teh perlu keyakinan. Maka boro-boro batur atuh anu henteu masantren urang bagi nu masantren keyakinan teh meng pelehe maka urang tingkatkeun keyakinanana yakinkeun pangeran teh hiji Allah yakinkeun Kangjeng Nabi Muhammad teh adalah Rasul Allah sanajan dirobah rancangan undang-undang tetep bae pangeran urang mah Allah andai kata terjadi misal umpama andaina naon deui andai katana naon deui terjadi atuh tetep bae pangeran urang mah Allah bae hiji ya jadi tenang urang nah hiji pangeran teh Allah anu nyieun langit bumi katut esina anu ngarobah-robah urang jeung nu nyicing-nyicing urang anu merek kahirupan urang nu nyehatkeun urang nu ngagringkeun urang anu ngahirupan orang, anu ngamaotan orang, anu ngarizkian orang. Orang aja tauhid bakos gitu ngeunaheun praktekna mah hese aja. Praktekna mah hese aja. Nah, ieu keyakinan. Ya, coba dak keyakinan eta kudu nempel ka boga ka kiai nu boga yakin. Lamun urang deuk ngaguru dagang, kudu kanu berhasil dagangna. Urang rimpak di dia nyaho Haji Pendit ya ieu adalah tukang karung memeh lahir geus dagang karungnya nama nya kan bandar karung tukang karung tah
tapi kan teka caritakeun bahwa nyana teh ya berhasil dagang karungna. Andai kata urang rimpak guguru kanyana siap-siap jual sawah sia bangkrut sia. Nah eta kumaha guruna atuh, guruna bangkrut kajen ku kumaha. Bangkrut. Tah guguru mah kudu ka Pajagus, lamun deuk ka guru dagang ka Pajagus. Kajen ku kumaha ge nya mah teu meunang dula deuleu, neuleuh naon bae, haju bae pan jadi duit bae. Neuleuh nu ngahunyur-hunyur bawakeun bekok wae sia. Neuleuh kontrakan, aing kontrak di dinya geus asal aya bae. Dan lain-lain sebagainya, kudunya uratna. Jadi duit bae naon ge. Jadi duit bae tah eta kumaha guruna. Nah, kitu keneh keyakinan. Teu meunang sambarangan. Geus urang muqaddimahna heula deka Allah teh. Muqaddimahna sing bagus, sugro kubrona rapih, engke datijahna bakal bagus. Nah, ieu teh pondok pesantren Salafiyah, muqaddimahna geus bagus, sugrona tinggal nyeun kubrona abeh bener-bener ka Allah. Kan dari pondok pesantren modern teu jore ngan eta mah berbau duniawi bagus neangan kapinteran neangan wawasan di pondok pesantren modern mun deuk ibadah mal bisa sebab muqaddimahna ge duniawi ari ieu mah deuk ukhrawi bener-bener ieu mah lain deui mantak ulah kaget lamun ke santrina bangsa paranjang buukna kukuna paranjang bajuna ge geus teu diseuseuh ulah kaget emang calon wali mah kos gitu ayo teu pernah mondok mah teu nyaho lalakon mondok emang di pondok kumaha nu mantak buuk panjang teu kaburu ngaji bae teu kaburu ya leuh mah teu rek maksud gaji ieu kula mah rek maksud sakadar ningali majelis taklim ningali pondok pesantren lain sakadar katigali kieu nu pernah nempelkeun seperak 2 perak di dinya lain sembarang jelema nu nempelkeun di balai desa urusanana lain deui jelema nu nempelkeun di pendopo lain deui urusanana jelema nu nempelkeun di hotel lain deui tapi nempelkeun di pondok pesantren ulah loba paku hiji nempelkeun di dinya paeh nu bogana nu jariahna paeh ujianana geus teu kudu dijawab ku sorangan paku bisa ngajawab Syekh Nawawi ngajelaskeun dina kitab kitu Abda Ubis teh eta pan nyaritakeun Munkar Nakir nu ngajawab teh urang make bahasa urang sebab malaikat Munkar Nakirna ngajawab bilisanil insan lamun Sunda nanya na Sunda deui malaikat Munkar Nakir Jawa nanya na make Jawa deui lamun Inggris make Inggris deui teu make Arab kabeh mun make Arab kabeh urang hese teu sakola henteu naon henteu ye lamun nanya ka Ki Fudali mah malaikat Munkar Nakir teh Fud saha pangeran anjeun ngeunaheun kan coba najah ka Haji Pendi saha pangeran dia nya molotot Pak atuh beda kan lantaran di dunia ada ge beda geus moal bisa ngajawab cenah di polototan ku malaikat Munkar Nakir oh urang keronjok sopo eta kos gitu le ieu ge nu ngajawabna teh kan amal. Di antara amal urang teh aya nu nempel di pondok pesantren ieu teh kadeleuna mah sederhana kadeleuna nama alahina tetapi munggu Allah makan istimewa sebab sebuah perjuangan jangan luhurkeun agama Allah melalui pondok pesantren atuh luhur munggu Allah paku hiji nu nempel di dinya bakal nyalametkeun ya Allah ya Rabbi Masya Allah badak ieu mah beusi bae mah beusi tah aya nu deuk neruskeun bebe jaela ka kula bagi 2 jeung kula bagi 2 cadang geus bantu paku iya ya aya di Pemdana upet oh ada aya ka Ambeun tentu henteu oh lah
Oh lain deui geus saja sok ambe bae puguh. Ieu mah teu. Nya, lah. Jadi urang teh naon tah? Ieu na lamun boga keyakinan haju terbuka urang, blak beda. Nempo sebuah bangunan pondok pesantren mah lain deui langsung tret ka langit ka ditu nembus. Masyaallah. Saha kiaina ieu sih? Loba pagawean tah teu sih kiaina sih. Heuh kitu banget. Tuh kan? Ya Allah ya Rabb. Nah, gitulah para jamaah kaum muslimin, lain pondok pesantren ieu bae. Pondok pesantren nu mana bae? Ketika orang ningali pondok pesantren sederhana, hina bahkan, tetapi indallah luar biasa. Lamun kiaina teu loba pagawean. Kumaha nu ngageugeuhna? Geus lamun kiaina loba pagawean atuh pondok pesantrenna ge kabawa ku pagawean kiaina. Dan mantap ulah loba pagawean eta panghese-hesena jadi kiai teh ulah loba pagawean. Engke bisa hiber. Loba kiai anu teu loba pagawean kamari ge jeung berangkat jeung kula ka Mekah sabaran naik Garuda hiber kabeh. Tuh siapa pas bae pan. Kos nu mayar bae heraneng. Berangkat ka Mekah teu mayar datang ka kuari. Atuh teu sah tah munggah haji dage. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakali deui kiaina ieu keur carita kiai hese ulah loba pagawean hiji be Allah. Tenang, tentrem, kajen ku kumaha. Yakinkeun ka Allah. Ulah cangcaya sebab dititipan ilmu ku Allah. Moal pati-pati dititipan ilmu ku Gusti Allah, lamun henteu erek dikaallahkeun ku Gusti Allah. Asal yakinkeun. Tah, nomor kedua ngawadahan jelema-jelema nu endeu ka Allah. Di balai desa mah wadah jelema nu endeu ka SPPT. Tetapi ieu mah pan ngawadahan jelema nu endeu ka Allah. Beuh, haju disaungan ku urang dieu meuli kenteng, meuli bilik, nyaungan jelema nu endeu ka Allah. Ya Allah ya Rabbi. Geus urang dieu mah teu kudu saralat nyaungan ieu bae ka sorga. Teu kudu salat. Teu kudu jatilog ieu. Jauh gadi. Masyaallah kari. Nu badak sakadar memberikan wawasan. Nu noel nama tetep be Allah. Bukakeun geura mata hate urang. Deleukeun coba geura ge kabaha kawasaan Allah supaya hate urang teh terbuka. Sebab urang teh bakal kapanggih jeung Allah. Geus sabaraha puluh, sabaratus jeung sabaraha ribu nu kurang kasaksian jelema nu geus barali ka ditu. Meureun isuk pagot teh ge urang bakal balik ka ditu. Haju urang pernah nyaungan jelema nu endeu ka Allah, bentukna mungkin mushola, mungkin majelis talim, mungkin masjid. Komo ieu mah pondok pesantren. Mun kula jadi haji memi, mun kula jadi haji memi, urang dia ulah aya anu ngabangun aing sorangan. Kulantaran kula lain haji memi, henteu kula ge sarua. Tuh ya. Sebab naon? Geus kolot mah haji memi mah. Deu ka mana tuh Jabulu ti luhur ka handap geus wis kabeh. Atuh aja. Sanajan dibere parawan deui ge, asana paeh di luhur beuteung. Haji memi paeh di luhur beuteung parawan, kan jore kabejana. Nah, itu mendingan pake kabangun. Keur carita ieu mah betapa mulyana urang makuan, urang ngentengan, urang ngaiuhan jelema nu endeu ka Allah. Masya Allah karim. Geus tah terbuka. Ya, ieu mah sakali deui sakadar ngobrol. Menggapai apa saja, menggapai segala sesuatu apa saja tanpa melakukan apa-apa. Itulah orang yang paling istimewa. Teu pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan bisnis. Teu pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan tani. Teu pernah kaganggu dan tidak pernah melakukan jaringan-jaringan kemanusiaan. Teu pernah kaganggu, teu pernah melakukan politik. Teu pernah kaganggu, teu pernah melakukan ekonomi, budaya, henteu be. Hiji bacana kiai kos kitu mah ulah lain hese eta moal maju cenah ulah waka nyaritakeun moal maju nagara lakukeun bae heula hese tah henteu. Bisa tah henteu heulanan kos kitu teh atuh. Sok loba nyaritakeun kos kitu mah cenah bahaya nagara urang ulah waka nyaritakeun bahaya bisa henteu.
pugu di hayu-hayu ge hiji acan. Hiji acan ge saantero teh kiai teh loba jasa kegiatan malulu. Masyaallah kari. Nu ieu dagang kebo. Nu ieu dagang nu ieu manggung bae sapenting opat paeh di jalan sia. Tuh kan? Ayo segala rupa nu di organisasi. Emang ulah lain ulah cicing teh hese ternyata mangga bae ieu mah. Jasa ada jangan diulah-ulah emang duniana di dinya atau terus bae tamangan berarti cicing teh hese. Nah iyalah kiai nuku urang dirindukeun kiai anu tadi teh tidak pernah mengerjakan apa-apa. Balikan deui ka pondok pesantren nu sakieu megahna indah kula meuneu pondok pesantren mun kula ngora keneh kula mah daek mondok di dieu asal tapi susah mah asal keneh bae nya. Da urang doakeun mudah-mudahan kipudolina dulur kula Allah kula dibere kuat, dibere tawakal, dibere yakin ka Gusti Allah. Itu kene pendampingna Allah kula Siti Hajah Badiah mudah-mudahan dibere tawakal jeung yakin ka Gusti Allah. Majelis taklimna mudah-mudahan dibere mabruk ku Gusti Allah. Pondok pesantrenna dibere mabruk. Urang kabehan dibere terbuka terbuka mata hati teh hese barang kurang dibuka jahe horega dan ulah nempo pondokna ulah nempo majelisna tapi nempo manfaatna nyaungan jelema nu endeu ka Allah beuh masyaallah kan geus lain lalagaan hese nyaritakeunana kos kitu teh maka usia anu ndek mileuleung ieu nyelesaikeun make ya Robi bil apa ulah sih apa teu kudu geus bae perorangan bae ge mangga tinggal di deuleu bae setik deui mah eta atawa teu kudu ku Haji Pudoli bae teh dilangsungkeun atuh aja nah ieulah malam ieu nomor kahiji haul Ibu Hajah Ummu Kulsum urang doakeun mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa-dosana sakali deui mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun dicaangkeun di kuburanana ditarima amal ibadahna dibere naimul qabri ku Gusti Allah kitu nomor kaduana pondok pesantren mudah-mudahan dibere mabruk ku Gusti Allah dibere pinuh kebarokahan ku Gusti Allah sehingga bener-bener ieu teh menjadi bintang nu kadeuleu ku malaikat lamun urang di dunia neuleuh ka luhur neuleuh bintang jeung bulan malaikat di luhur langit neuleuh ka handap majelis taklim mushola pondok pesantren nu kadeuleuh ku malaikat harurung etalah kiai-kiaina nu bener-bener teu boga pagawean iwal tika Allah subhanahu wa ta'ala sakitu ala kadar ngareuwah-reuwah dina wengi ieu apunten sim kuring dari nama moal ge tali jeung kurang sehat ta ieu mah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi malam ieu resmi pondok pesantren Al Hijaiyah dibuka menerima murid baru dengan uang miftah salah aing tah ayat ya Rabbi bil Mustafa baling maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami baling maqasidana waghfir lana ma madha يا واسع الكرم نبينا الأميرون فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين
والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نعم سرى الطيف من هوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من تذاكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين اللهم اجعلنا يا الله في زمرة الذاكرين في الدنيا والآخرة واشرنا معهم يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو لن ودعي وقرى عبد hamba sahaya awamatun tawamat mumayyizun kang pinter salimun min aibin mabi'in tukang selamat saking celak kang dendol wala sahu gobulu kabirin lam yajiz bihiramin lan utawi kaulosoh iku den terima ni kang tua kang ora apes ya kabir kalawan sebab pikun wa yustaratu buluguhan isba'un sidiyatin landan syaratkan
temekane ya guru nis bawa salti diati ning seperpuluh diat bain pakidat bakalamun sepi ya guru Bakal satu amiratin makai kulima pirang-pirang on dakwaki ilalan dan ucap kenapa lepat layu syaratul fakdi Raden syaratkan ya buluk falil fakdi kimatua makai ku tetap kadua sepi utawir gane gurah wahia lan utaya guru li warasatil janini ku tetap kadua pirang-pirang ahli waris sejani walakilatil jani lan ingat dasa sobahe kang natoni wakilalan dan ucapakan apa-apa inta amadafa alaihi mun maha ya si wong maka wajib dia to ingat si wong wal janinul yahudiyu tekarasa urang waktu berputar terus sakumaha porosna ternyata urang ayeuna geus aya di bulan Muharram tanggal hijinan nurutkeun ahli hisab qot'i falak sulam munairen ialah jatuh pada hari Sabtu luhur lantaran genep darjah jadi kamari tanggal hijina kuari berarti tanggal 2 di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa yakni tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kangjeng Nabi hijrah di Mekah ke Madinah barang sumping ke Madinah orang-orang Yahudi pararwasa. Kangjeng Nabi nanya kunaon make parwasa cek orang-orang Yahudi kami menghormati poe ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah ye terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram yakni Asyura. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi atu ana ahakumin kakula leuwih hak batan anjeun. Lantaran kulama jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10 yakni Yaum Asyura memeh Ramadan terus Kangjeng Nabi puasana 10 Asyura bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi la'ishtu lamun kuring hirup datang ka gobilin ila gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasu'a bakal puasa tanggal 9 lamun kaula hirup ka tahun hareup lain tanggal 10 bae kula deuk puasa jeung tanggal 9 tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus
tekungsi puasa Tasu'a ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka taun hareup endek puasa tanggal 9 mantap urang mah disunahkeun 2 hiji Tasu'a nomor kadua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yauma Asyura. Diturunkeun ka bumi ge yauma Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Keluar tina lau Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyeun kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun. Ayat 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan. Ngaranna bubur tanpa garam. Jadi bubur tiis saju di dalam. Tah eta tanggal 10 Asyura. Mantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teh diuyahan ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinyakeun ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel tidak rawan urang rek bubur gitu ulah kanyahoan ku Muhammadiyah we Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos gitu urang mun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antepna aju beres ngabubur kirimannya kayak gikunya di dahar jangan aja bubur bid'ah ya kayak gini tanya tahun harap ngabubur bid'ah deh lah ngeunah cekana tuh Muhammadiyah fokus gitu pinter kodek gitu. Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu simkuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala. Geus dibejaan ku Kangjeng Nabi. Mantak tanggal 10 Asyura, wah di Karbala jutaan manusia. Lamun inget Karbala, wah eta masjidna agrengna luar biasa. Gedena pohara. Engke dikunjungi di berbagai negara
mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Wah, di berbagai negara 10 Asyura. Nah, iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu Minggu Senin. Berarti tanggal 10 na poe Senin hareup. Geus jeung tasuana Minggu, puasana 2 poe Minggu jeung Senin. Tuh, acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari. Waduh, mantep jasa tah. Hiji tanggal 10. Lah cenah moal tanggal hijina mah janggeus kamari kaliwat ku ari ge teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti. Lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah. Lah tanggal 5 ge moal ceknya na. Kebe tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu. Cenah 7 ge moal kebe cenah tanggal 9 10 teu nana. 10 ge moal ratu krante eta mah budak. Sudah teh endeuh moal keneh bae. Ayo baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan nu ngarasa kolot ieu. Aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon bet. Ieu mah kolot haju ngarasa kolot. Asana aing nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa. Tuh masyaallah. Bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham. Shadaqah bidirhamin, as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kangjeng Nabi dibayar 700 tikal. Terkecil. Lamun urang mah bisa ikhlas beuki tinggi berarti ulah dicaritakeun cak Kanjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranna. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus. Sabulan Muharram terus bae. Terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Sahaja lemah nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae. Ieu geus keluarga bae mah, keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta minum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah. Nah ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana laluasa bae. Pokoknya lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae. Jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu. Ih siapa kumaha sih? Ibabari bae ta ku Allah dibere. Ya Allah ya Rabb. Itu ala iyali wa ahlihi. Guys, kuari mah urang ka kakak, ka adik, ka mamang, ka uwa, terus sekitar-sekitar
poeta pokoknya nyieun kalaluasaan orang geus puguh pamajikan jeung anak incu kitu keneh ka dulur ka mamang ka uwa tatangga-tatangga karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh geus mah puguh asakna atahna we geus lah naon nu dibutuhkeun ku nyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate ikan nu hese ge jembar hate mobil boga pamajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese teh kos kitu eta hese teh wahan aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena masyaallah jembar bae aya aya tah kos kitu aya tah tapi bisa balik deh aya nu boga duit berboga duit tapi teu jembar-jembar neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok tapi aya bae jang dahar aya jang inum aya jang pake aya pamajikan teu pernah marah keur aya seuri keur eueuh seuri kitu keneh anakna masyaallah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaatna kos kitu maning maca sholawat deuh tiis kana hate lah ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh bu tiduk-duk disusuk aju pamajikan nganasehatan kalah ya dunia mah geus dibagi ku Gusti ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah masyaallah asana teu hujan ge tarariis Masya Allah jajantung tiis teh sejantung ima lain pan kapan geus balik karek jam 1 wajah geus balik kumana bobonangan mana kempes ban kan itu deh idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salah kira idek dah geus asak sangu geus hareup itu bae di warung Segudu di imah-imah kerenangan duit sing khusuk waduh salakina aju ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing cekeun masyaallah 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 eta mah hareudang dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah di babaturan mengajak balik urang balik leh moal emang kunaon kokoprak aya di ieu emangna anak kotok itu dikokoprakan tetapan senep eta karajaan teh tan mentak neangan pamajikan anak mun urang deuk kawin tanya neng bogoh ka kakak atuh alhamdulillah jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah siap ente dibawa sugih ngalamun nyana pan ka ngomong gitu sih batur mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah makan euker mun ke sugih siap tante oh jatuh kakak susah neng susah itu teh kudu ditanya dibawa susah mah ya Allah ya Rabbi aya bae nah urang nyieun ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senin geus urang nyieun ka Jembaran meuli hayam geus mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sahabat nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain Jembar aja sempit tuh masya Allah daerah
tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin keur henteu jeung Minggu na geus Senin mah wayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tikuari siap-siap bonteng suri buah jeung naon cak pamajikan jangke poe Senin buruk atuh. Geus tikuari aya jeung ka Jembaran ayo geus puasa. Terutama yatim piatu fakir miskin keluarga yuk urang jieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu mah keur carita tentang penganiayaan terhadap janin. Nu janin tersebut akibat nu dianiayana indungna. Efek penganiayaan indungna imma ku dicarekan indungna wa imma ku dipepe ditenggel indungna wa imma diparak teh diberi dahar teh diberi minum na ieu kaluar borosot janinna tae ieu nu nganiaya kena sanksi guro atau aku diberi obat indungna ternyata efek tina obat tersebut mengarah karena pembunuhan. Nah ieu termasuk karena pembunuhan janin kena sanksi. Untuk dokter sok hati-hati sedang hamil ya tadi diberi obat sebab besi ke efekna kana janin tuh gitu aya nu ngahaja-haja ngaluarkeun orok semacam-macam. Nah ikan tadi teh dijelaskan bahwa janin guruh janin ngajinayat janin ngarusak janin ngabunuh janin adalah guruh naon guruh wa iya gurate abdun eta hamba sahaya di urang mah hamba amatun atau amat boyongan perang muslim mukmin perang jeung kafir diboyonglah kafir lalaki nak jadi abid awewe nak jadi amat kuari malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi teu dibere dahar teu dibere nginum kuari teh aya nu paeh di kam. Iyalah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah. Tetapi anehna urang ngonam jauh lah nu deket negara tetangga Mesir, nu deket negara tetangga Yordan, nu deket negara tetangga Qatar. Kok ieu teh teu peduli amat kos kitulah jalur politik. Nyana ge nuranina mah ceurik orang Mesir ge, orang Yordan ge nuranina mah ceurik. Tetapi aya jalur pemisah melalui politik. Nah iyalah politik jahat demokrasi teh kos kitu sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah
sebab aya jalur politik ngahaja ku Amerika di demokrasi ke nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi supaya demokrasi engkena tersekat-sekat ku demokrasi beda jeung negara Islam Suriah lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah naik kafir-kafir Yahudi Kristen gitu baik guys. Ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi aya aturan demokrasi kos kieu lah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan nu kuat makin kuat nu gagah makin gagah nu lemah makin teu berdaya agama makin terus didiskreditkan di pojokan terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur terus politik kufur ekonomi kufur urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi teu berdaya urang padahal Indonesia mayoritas Islam bahkan nu jadi bupati gubernurna muslim ngomong di DPR nama aya kiai segala rupa kiai segala lain lalagaan Kiai Habib malah tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya karasa aya Habib di DPR ku urang maksud karasa teh lain naon urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu wakil urang Habib nu aya di ditu karasa henteu ti mengenai tentang agama henteu iyalah demokrasi kieu bae terus betah urang demokrasi terus teu betah ya wallahu a'lam terserah kos kieu di Syria di Irak kuari Yaman geus puguh Palestina sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi anu teu dibere dahar teu dibere nginum paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh ieu teh nu loba pararaeh di jero kam nah sebelah deui mah dibere cuman dialas lah nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap paling dibere 5 huap deres keneh masih dibere biasana urang membutuhkan 2 liter nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum gitulah Yahudi lamun geus kitu naon ngaranna biadabna ka urang sebabnya nama dendam ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah Yahudi terbagi 3 nah iyalah nu aya di Madinah kemudian nu kaluar Mesir nu kaluar ke Eropa nah termasuk nu ke Amerika nu panjang mun dicaritakeun ngan 3 bae tah nyana kerjasama kuari otomatis kuari teh dendam terjadilah seperti itu terus minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa sebab lawan sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh geus puguh Amerika geus puguh Eropa jadi Yahudi ngedukung adalah Israel Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi ieu mah pada urang nabe yang ngelanan ngomong teh nya ulah bebeja ka batur ulah bebeja ieu mah pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah nya engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua bebeja bae deui ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi kan udah serang ngomong da tuh kabeh nyaho teh mah geus pasti taya tinggal orang bisa-bisa nyalametkeun diri lantaran moal kebal orang bakal menghadap ka Maha Khaliq Allah Subhanahu wa taala beberes diri orang sing hade akidahna
sing hade syariatna jang aturan ibadah ka Gusti Allah ke isuk pageto anak urang didik anak urang lain lalagaan ieu serangan-serangan teh pohara jasa geus teu maelu urusan agama kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ka DPR geus teu ditanggapi ku DPR mentak wakil urang tinggal wakil cenah aya di ditu kiai di Golkar ih teman-teman kiai gede ragang di tanggal caringin tigesle ih cenah udang-udangna gede tambahan deui Gus ya udang-udang ajur sia ngiuhan di Golkar ajur inting-intingan pancena kiai kita mah mah subahan geus ih ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar kena tobat lah cenah aing mendek balik bae jor siap balik ka ditu Haji Hudang oh eta orang jelemana heran teh daek tobat jelema asa bener bae mun kukula dijabarkeun pasti kajahoan salahna tapi teu daek ngaku teu daek ganje tah kieu can kabere bae cenah kieu cibah geus kieu bae bere aing cokot ku aing duitna aing ka Golkar moal tetep duitna mah dicokot teh hook aja dek didahar parabkeun ka kotok hap aja kotok teh daekeun cokot deui ku aing udah beres kabeh inting-intingan asal kiai geus ka Golkar we geus teu manjur mun cara orai jadi orai koros nu tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros ngegel huntu umplak Ogola asal kiai ka Golkar geus kos kitu bae geus pokona asal kiai ka Golkar kitu bae geus pokona ye cenah ieu mah kiai hebat jasa endek hebat deuk teu asal asup ka Golkar kitu bae geus pokona asal kiai asup ka Golkar sering amat cenah kieu supaya tobat majelis teh gede eueuh sia pondok 2 tingkat eueuh sia teu karasa eta ku kiai berarti di jerona aya kasalahan sakali deui asal kiai ka Golkar cenah kiai bangun harengeusna aing karunya bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar kemana tuh ke PDI sugan dan teu PDI tah deui ngagadil aduh Gusti Allah lagu yeuh batur urang asal kiai ka Golkar bas teu bisa nyebut cau-cau ieu mah cau kiai boloon asal kiai ka Golkar ini ngaji naon sih bulan Muharram masalahna ya aduh hese jasa ya satu ngaluhurkeun agama ieu acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana majlisna bagus nu ngaji pondokna bagus nu ngaji naon hartina tu maning reod majlisna tapi loba nu ngaji kerecan ka Golkar mah masyaallah da kiai nu ngararaji luar biasa nyeuseut tapi barang asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah kiai Golkar bloon pan kiai kita emang kitu bae maksudna supaya sadar ya agama acak-acakan di agama coba contohan cenah kiai loba jasa mun diomongan hiji-hiji warauh kabeh urang kiaina nu ka Golkar wa ya abdun abid jadi ka Golkar ya hari guru eta hamba wamatun tawamat mumayizun abidna nu pinter salimun minai bimabin
tina cacat jual beli barang nusok dijual. Abi di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atawa nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir manu pinclang katuhu mal beres jang cerdas nu mana tawalangan sabelah aib ngaran ulah nu kitu nu pinter salamet tur salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieunan misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieunan terjadilah aya seperti depresi keluar orok dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana hidayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di harapan Allah bakal diselesaikan ke Gusti Allah ku hari itu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikan penyelesaian terakhir ku hari nu menang dielehkeun nu bener dielehkeun nu salah dimenangkeun bisa terjadi tapi di akhirat mah iya jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca wow hebat jasa kiai muina ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wahnya kalian tahu itu kurbayal hal fasal mungkal tekarasa pokoknya gitu adil teh jujur ayatnya tadi baca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan itaizil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha beres mun kurang Aisyah maca ayat jujur tah henteu lalaba omong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khatib nu mantak khatib teh di urang pangheulana ka neraka lantaran ayat eta dibaca ku jalan teu karasa cek Allah sia dibaca ku si ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah mareta bil adli wal ihsan tita adil pugus sia teh teu adil ayo ka ditu ka mana jahanam. Waduh, kah jahanam. Masyarakat khotib ke mana? Dadah khotib. Ke jahanam. Aduh, Gusti Allah aku. Tadi baca kabeh eta bahasa dunia teh ayat eta mah. Wasal beres be. Eta khutbah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah. Kabehan ka masa dunia aju adil henteu ihsan henteu itaizil qurba pelit yana anil fahsya nonton TV bae nya wah geus eta khatib mentak hampura khatib pangheulana ka neraka jahanam duh cenah aing mah mumpung jadi khatib lah umumkeun Gus ya Jumat besok libur. Aduh Gusti Allah doaku. Boro-boro libur puguhnya nama hayang tambah dari poe Jumat teh. Ulah Jumat eta bae supaya saminggu aya 2 Jumat. Emang kumaha digaji pan ku pemerintah. Bolon eta. Sakali khutbah sabaraha duit gar? Sabaraha duit? Tuh. Haji Pendi mah jasar dibayar bareng namanya apa ya?
Geus moal menang ganjaran si Haji lah. Wala sahul nurutkan jagala sama kabulu kabirin kudu ditarima nu kolot ge ngan kolot lam yajiz biramin nantapas ku sebab kolot pikun kolot nama ngan encan katarajangan ku penyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 mulai leng 70 kaditu mah geus komo mata komo 80 mah isuk sarapan geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu aing isuk can ngadaharna naon kakareng cikene ieu kudu digantung ya aki-aki kos kieu geus pamarahan kan ini aing geus ambelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon cak nini naik tadi sapiring gimana kotok meureun tah mah dibere deui ku nini di dahar deui sayap deui di blon nepikeun mah kos kitu tah geus beres manang meureun setengah jam geus asak sangu je eta pikun eta kos kitu eta ulah kos kitu batu Cilaga bo tah batu lain digawe dahar mah lulu ieu keur carita abid geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran tambah geus teu bisa kos kitu lamun teu rusak silakan eta mah disebut kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari mah kieu ceng kolot kalapa teh kalapa teh lamun beuki kiring mun diparut dijieun minyak beuki loba minyakan minyakna teh pohara kalapa kolot mah teh mantak disebut kolot kalapa tuh mantak sok aya nu ngalamar neng dae ka itu mah kolot ge kolot kalapa teh mah neng ye lain deui tah mah emang kolot kalapa kumaha artina kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng ajak neng teh sudah teh loba minyakan yang buruk atuh memang dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolot mah tinggal kitu bae tah ya seperti Kiai Haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta jadi loba minyakan lamun kos kitu bae nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna aja urang datang ka ditu ka imah kolot buruk tungtung atas ngaji ribut bae Masya Allah Ustaradz gara-gara ngaji iya jadi kos kieu teh dipake mah ngaji sekadar koleksi we di jero hate ganjaran mah meunang ngaji ganjaran doang mentak ngaji pelebah dieu mah ya sanajan HSG masalah yo kieu teh batu kudu dibejan jeung kiana komo dibejan atuh kerek teh dibejan guys ieu mah masalah ieu moal dinanamkeun sanajan HSG sebab ieu teu kapake mah ngaji mah teu kapake andai kata ngaji ieu terus yo sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu geus gampar samak di luar HS mau anggal masalah geus teh mah geus jadi jana mawa permadani aju mawa anggal kedeng bae kitu cek sajen teh emang doa atuh ngaji teu kapake ieu mah HS bae cara urang Arab bae kitu so masalah jadi henteu naon sebab ieu teu kapake ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun keluar ti heula masalah serius Yustaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang giro nisfausidiatin saparo 10 diat ieu datang ka Yustaratu disyaratkeun buluguha nyampena dina harga nyampena giro gitu giro abid dina harga saparo per 10 diat lamun 100 onta bagi 10
berarti 100 bagi 10 seberapa? 10 saparo tina 10 seberapa? Siapa pinter ya budak. Asa TK aing ngaji kieu. Jadi 5 tah. Nyampe ka dinya tah masalah tah. Mentek ge fil huril musim raqi qimatu khamsatu abirah 5 onta. Jadi sap tegah per puluh diat 5 tak kudu nyampe ka harga 5 onta si abidna jelema Zaid misalnya aniaya sarwiti nuker hamil dianiaya dengan cara disingsiran kemudian keluarlah orok napae atau ditegur keluar orok napae atau diobat keluar orok napae nah iya nu menganiaya kudu mayar diatna separo per puluh diat berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta lamun hiji onta 15 juta kali 5 seberapa 75 juta berarti bayarna nyana 75 juta tuh gitu ya Masya Allah geus pain pakidat bakom satu abirah mun abidna ternyata abidna padi mah kudu mayarna ku abid di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malah aya kajen ku kumaha lain nya amat mah anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat maka ieu mah hargana bayar tuh sabaraha khamsatu abiratin 5 ontaeun onta nu gede nu bagus 15 juta nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta sabaraha 75 bener ente sih masih salah ieu mah asa teu percaya ieu mah coba pakai kalkulator 75 juta Masya Allah. Nah iya kumaha lamun abidna kolot kan kolot mah murah eta kan nu mahal teh nu mahal kulantaran dadampak kene umurna 30 40 50 mahal lantaran tanagana bagus kene seter kene nu kolot tadi ge kan ulah nu kolot mah lamun datang ka geus pikun kecuali lamun encan pikun ngan harga rada turun teuing mah abid umur 30, abid umur 40, abid umur 50, aya ge umur 80 tapi henteu pikun. Masalah guys. Sanajan rada murah hargana. Kula mah sok inget ieu teh dongeng. Ya aki-aki boga pamajikan ngora. Ngabelah dieuna, ieu keur cerita pikun. Maksudna rada kolot. Kabelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku papajikan ka dokter antar ke dokter periksa cek dokter dia ini ibu istrinya iya masih muda iya sekarang gini aja ini kakek nanti malam suruh kencing besok air kencingnya air seninya bawa ke sini nanti diperiksa melalui air seni oh iya makasih dok bener Isa memeh sare nyana kieu aki-aki beres nungguan isu kan cendeun medinya handapeun dipa ari jam hiji pabajikana yang kieu deui sarua teu kuat ai pabajikana kaluar sieun teu kagudangkeun salaki gara dege kolot lah kieu bae di dinya di nu panu urut aki-aki teh tah jadi ka hiji Pak geus bae beres esuk-esuk berangkat ke dokter mana bu air seninya teu inget ieu dikihan ku nyana ini nggak hiji ini dok air seninya diperiksa barang diperiksa saya kaget cek dokter kenapa suami anda hamil ini dari mana jalannya ya sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil wah ini ada apa ini sama majikan sial ceki aing merenana dadok gak jangan dimasalahkan lo pulang aja lah bukan begitu tapi ini jadi masalah ini jadi masalah ini ada kakek-kakek hamil ini
aduh eta mah lain nyaena nu pikun apa majikan tah nu pikun berarti geus karolot kara itu eta tak sing hade aya deui lain kitu tah mah ih siap akit ya den bae di aya ditu lain diadap di luhur meja pamajikanna haus diinum Masya Allah cek pemajikanna ceuli nu tata dina torek jadi muka irung mararuka ieu sing nginum naon torek iki salaki obat torek eta nu torek-torek cager eta katunya mun teu cager tambah torek Falil akdi kibatuha falil fakdi wakila la yusaratu cek sakal mah la tustaratu teh disyarat kudu datang la yusaratu kudu datang karena saparo 1/10 tiap falil akdi kibatuha tetep falil fakdi tetep kanu eueuh hargana bae jadi hargana bae lamun abdi eueuh cara diurang geus bae harga nah ieu hargana sabaraha duit dibikeun ka saya wa hiya liwarasatil janin pikeun ahli waris janin iyalah ahli waris janin mah berarti indung kemudian sahabat ahli waris sakumaha biasa ahli waris kewajiban anu mayarna ala akilatil jani ka akilah asobah jani wakila cek sakal inta amada faleh mun nyana ngahaja cara dokter aya unsur kesengajaan wajib kasih dokter eta atawa zaid faktor kesengajaan menganiaya di sarwiti ternyata bener-bener hasil menganiayaana sampaikan ngajuru pae ieu menyana nu kawajibanana wal janinul yahudiyu awin nasraniyu wallahu a'lam bissawab